Palawargi urang tepang deui dina acara Gentra Kahuripan, hiji acara paguneman patalina sareng karohanian anu bakal mupuk karohanian keimanan urang ka Gusti Allah. Dina danget ayeuna abdi secara khusus ngaturkeun nuhun ka Papur misi keneh kagungan waktos dina kasibukan kangge janten narasumber ngadugikeun walaran-walaran ti patrosan-patrosan wargi-wargi Papur. Ayeuna urang kasumpingan Pak Ajat atur wilujeng sumping Pak Ajat, Ibu Marta oge sareng sederek adang. Bahasan urang danget ayeuna Papur ieu teh patrina sareng jodoh gitu. Kalesan sederek adang misi keneh teh can. Kalesan ieu Pak Ajat teh panginten milarian mantu. Leres pisan. Leres. Ieu teh kieu Papurnya seueur jalmi dina patrina sareng jodoh nyonong anu tepang jodona teh sareng anu teu tebih kitu tah. Sami-sami rencangan sakola atau napi salembur atau napi sapadamelan dina bahasa Jawa macenah aya paribasa witing tresno jalaran soko kulino. Janten jodoh teh kumargi sering netepang gitunya kirang langkung gitu. Tapi tampolana orang tiasa ningal oge nyonong jalmi anu tepang jodona teh sareng jalmi anu tebih gitu tah. Jalmi nu beda budaya, beda bahasa, beda kabudayaan. Janten naha patrina sareng jodoh ieu teh Gusti anu nangtoskeun Pak Purnya. Upami Gusti nu nangtoskeun dina prak-prakanana naha geuningan nyonong anu papirak gitu tah. Anu henteu tiasa neraskeun rumah tanggana janten akhirna di pangadilan papirak. Sareng naha aya tanggal waler urang salaku umat salaku jalmi anu ngajalanan rumah tangga eta rupina sabudeureun eta anu kurang bagi pedar di ayeuna mah. Mangga hiji tangtos hiji judul pedaran anu peryogi kumargi saumur aya jalmi di alam dunya patali sareng jodoh, patali sareng ngawangun keluargi, kata patali sareng ngababarkeun yang sajabina ieu teras aya teu liren gitu wonten. Nah, saparantos ngadangu pangjajab ti Pak Masri sareng Papur janten aya patarosan kieu Pak. Nah, leres kitu jodoh teh ditangtoskeun ku Gusti. Janten urang kantun ngajalanan. Pami kitu kumaha sok aya jalmi nu teu kengeng jodoh atanapi alit keneh tos gaduh jodoh gitu. Nah, kitu mah atur janten kitu ti patarosan. Rupina seueur nya mah. Memang aya hiji jalmi anu teu tiasa milih, Pak. Eta Bapak Adam. Bapak Adam mah nuju anjeunna diciptakeun janten pupuhuna jalmi dina patali sareng jodona ambu hawa teu tiasa milih, teu aya piliheun waktu sarita. Tapi salajengna jalmi nabihan seueur jalmi dipasihan kemenangan kangge milih. Mung Gusti masihan padoman, masihan wates-wates. Utamina urang kedah ningal contoh-contoh di anu disebat karuhun-karuhun anu iman ka Gusti. Contohna Bapak Ibrahim. Wih deui ka contoh Bapak Ibrahim. Dina waktos anjeunna bade milarian pimantueun pi istrieun kangge putrana Ishak. Anjeunna miwarang ka salah sawios badegana anu dipercanten malihan eta badegana kedah sumpah teu kenging milarian jalmi pi istrieun putrana di lingkungan jalmi-jalmi nu teu iman ka Gusti. Dipiwarang angkat ka Mesopotamia. Maksudna ka Mesopotamia utamina supados tiasa mendakan hiji istri pimantueunana anu iman ka Gusti. Ya terang anjeunna si badegana tepang sareng pi istrieun dununganana. Dicandak teu acan pernah tepang Bapak Ishak sareng ya Ibu
Ribkah teh. Tapi saatosna tepang langsung anjeuna kataji panginten wanoh nikah diberkahan ku Gusti. Nah dina waktos salajengna Bapak Ishak kaungan putra Esau sareng Yakub cobi gara urang tinggal dina Kajadian anu ka 26 ayat 34 ayat 34 badai ku baca Mohon mengapa Kejadian 20 genep ayat 34 sareng 35 ayat 34 sareng 30 sareng 35 mohon anu kieu unggalna teh Ari Esau mohon sanggeus yuswa 40 tahun nikah ka Yudit anak Beri urang Het jabati eta nikahna teh ka Basmat orang Elon urang Het keneh Ishak jeung Rabekap bati susah sajeroning mana naon hartosna bati susah sajeroning mana kumargi teu panuju upami ieu ditangtoskeun ku Gusti anjeunna ge tangtos ngaros lugina sanes kumargi anjeunna ge kalebet karuhun jalmi nu iman dina kitab suci malih mah disanggemkeun upami nyaur ka Gusti Allah anu luhung agung sebutkeun Allah na Bapa Ibrahim, Ishak sareng Yakub sanes. Janten ieu pupuhna jalmi-jalmi nu iman, tapi di dieu disanggemkeun yen Ishak batin susah sautna bati susah sajeroning manah kumargi ninggal putrana nikah kana teu saiman. Nikah ka jalmi sagawayahna. Janten engke imanna tiasa luntur ka Gusti. Nah, cobi tinggal deui di pasal ka-28 Kejadian. Dia patali sarang Yakub tapi patali keneh oge sarang rakana nyaeta Esau. Cobi kasih pangaoskeun. Ayat 20 genep ayat genep. Ayat genep. Mohon. Kejadian pasal 28 ayatna anu kagenep kieu unggal panganca Gusti. Esau terangeun yen Yakub diberkahan deui jeung diiangkeun ka Mesopotami. Sina neangan jodoh di ditu. Terangeun yen waktu keur diberkahan di omat-omatan teu meunang kawin ka wanita urang Kanaan. Di omat-omatan teu meunang kawin ka urang Kanaan. Sane sukuisme tapi patalina kumargi urang Kanaan teu acan terang ka Gusti. Anjeunna alim hariwang upami Esau parantos gagal ulah dugikeun ka Yakub oge gagal dina waktos nikah engke putra-putrana kumaha upami wangun kulawargi anu henteu iman ka Gusti. Dia anjeunna teu mika hoyong dua putrana gagal dua nana. Nah kumargi kitu di omat-omatan diangkeun ka Mesopotami supados milarian jodoh sanes nampi jodoh tapi milarian jodoh hartosna urang dipasihan kalaluasaan kange milarian henteu ditangtoskeun ku Gusti mung Gusti mah memasihan padoman kadasa iman ieu dina perjanjian anyar oge ditegaskeun kadah kasaimanan malih mah dina perjanjian anyar sanes mung kangge ngabangun keluargi tapi kangge usaha oge. Cobi keur tinggal dina 2 Korinta pasal kagenep. Dina 2 Korinta pasal kagenep ayat ka-14 urang oge tiasa ningal hal ieu anu langkung tibatan mau ngabangun keluarga. Bari ku Ibu? Mangga Ibu. 2 Korinta genep ayat 14. Mohon. Kade ulah bareng-bareng gawe jeung anu henteu palercaya ka Allah da moal aya bebeunanganana. Mana bisa nu bener ngahiji jeung nu teu bener. Mana bisa caang ngahiji jeung poek. Caang jeung poek teu tiasa ngahiji, sanes. Dua kemungkinan kahiji poekna leungit aya caang, tanapi caangna janten pareum kumargi poek teh.